Selamat datang di channel Putra Motekar Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi selanjutnya. Leungit. Aing can ningali babangu nah leungit. Tuh nya bro aing mah hade ki aja teh. Pi amekeun pas jam naon leungit. Goblok. Tinggal mana? Ki namanya. Iya ki yang kang pangobarankeun barudak ieu yang minta jurus tah. Kunaon kitu? Nah, kamari ieu eleh barudak jeung urang. Parlegong sia. Ayo. Coba bawa baru. Ayo naon sia nyalaporkeun aing. Lain kieu ki euy. Kamari teh urang teh ujug-ujug diserang ku si Soleh jeung ku murid-muridna euy. Soleh anu dicaritakeun ku si Ate lain. Oh, si Soleh manya teu apal ah. Terus si Ate ngalawan. Aing ngalawan mah ngalawan dan pada eleh urang kieu. Terus parlegong sia. Aisyah. No siya makisuri. Sarwa siya arale. Sakit kami na siya. Dasar parlegong pong kamurid eh. Kebacus. Gitu-gitu patut lagi ele. Parlegong siya. Budang. Budang siya. Oh, ayo. Cicing. Lalu nak kaya dah. Sok. Cicing.
Duh, asaribu latihan jeung ki ajo mah euy. Biasana aing nu nyiksa barudak. Tapi ayeuna aing milu kasiksa ku si Sarajo. Tapi keun bae lah aing kudu siap narima konsekuensina. Tujuan aing rek nyebar luaskeun kejahatan di kampung ieu. Aing kudu leuwih jago deui meh bisa menguasai ieu kampung. Aing mah kalau jadi jahat mager kalaya jahat jadi orang. Aing menikah dan sekalian di rumah satu dan bisa bermanfaat di serangan bahriwe emang loba tampilan ciga jalma bager, tapi kanyataana marunapik. Kadang anu penampilana teu bener kalah kalakuana leuwih hade. Pokona nu can subscribe gerak subscribe loncengna aktifkeun meh teu katingali notifikasi selanjutnya. Ulah poho pencet tombol like terus komen weh. Halus. Duh euy. Cecep damang cenah. Ayeuna can dibawa ke kesana. Bingung nasib tadi. Karunya si Cecep tuh kemana? Yalah, orang bawa lah. Insyaallah si Cecep kasih kaki soleh. Dari punya euy dianjung ki Sarajo mah. Apa tuh sia? Apa? Sarada leuweung kene ku si Jombrong mah. Oh, si Rajo mah ribu aing. Anjing. Baiklah, yang penting mah urang ieu we naon teh. Hayang menang jurus pokona mah. Oh, aing Ribu. mau menang jurus. Ribu jeung si Rajo mah tuh latihan teh. Nyiksa aslinya mah ada latihan. Oh, aing menang jurus gila euy. Bro, ayeuna sia jeung aing urang tes arek mah. Ayo tuh. Udah ayo jeung aing. Oh, wah. Ulah goblok. Bisa mah. Ulah aing can siap. Bekali. Goblok. Aing can bisa ngendalikeun euy anjing. Aduh. Brong sia. Aduh. Bener euy. Anjing sama-sama kalah euy. Oh, Mar, urang Mar. Ayo brong ah. Urang yang keributan. Urang pecahkan lah ayo. Oh, ayo. Ah. Ayo.
Aing ningali si Cecep ngagoler sorangan euy. Can sadar meureunana. Culik ku aing ah. Brong. Sia kana nanaon. Hayu urang culik si Cecep. Tingali keur ngagoler teh hajar sia. Ku aing teh anjing sia. Hayu cot ah. Ayo, Bro. Burukan goblok. Mar, bro kumaha si Cecep? Bro, orang gua tahu nggak sih kecep lah. Orang asuh jadi jelema jahat, arek mah. Hayu lah, hayu Ayo, dong. kela. Aing make olah bendo. Lain tadi itu dipake teh. Yo, bro. Aing iya na, sia iya na. Ngalihat yang ada kok. Bro, gimana goblok? Sok pak, sok. Duh, Cecep ke mana? Mungkin mah diobatan teh di dieu. Ting mau ting henteu bingung. Nandangan info deui ah Kaki Soleh. Asana. Kur. Cecep, goblok. Orang hasut jadi jahat lah, bro. Hayu apa lupa. Bukan, bro. Aing siap-siap. Sok lah kalian. Ah, bro. Tolong. Si benar tuh. Jauh, Cecep. Ah, bro. Oh, goblok. Ya tuh. Teh. Bro, iya nah, bro, sukuna, bro. Oh beak. Oh deui bae langus. Goblok. Bro. Ngomong sekejap. Ngomong siap. Ngomong. Ay siapa loh? Yuri, goblok. Ay, Itu mungkin kalian. oh. Haan. Ngomong siap. Cep. Ngomong siap kecap. Ngomong Sia jadi murid si Soleh mah elehan. Mana Nggak murid si bisa-bisa. Jamrong. nah yang ke si Soleh. Ang Kaki Soleh. Sia mending jeung si Jamrong, goblok. Embung sia. Jeung si Soleh mah elehan sih teh. Nah embung kudu kumaha? Goblok teh. Nah itu. Elehan, bro. Duh, ampun Gusti. Nah si Cecep. Geus 2 minggu. Man,
Hei, Jim, kemana wae? Ini selila tuh papanggih. Oh iya. Terus naon mana di dia? Jangan si Cecep bis 2 minggu teu kapanggih ke Soleh. Diubahkan ke Soleh. Oh nya. Di mana tuh enak? Di mana? Paneangan ya, Gak? Oh, ayo apa itu? Mau bantingan ya, mak euy. Ampun, sarangan ya. Hor, Jang. Naon mana Jang? Bet ngadapang di dinya mana? Ada heueuy aki-aki teh. Nah, salah abah Jang. Jadi bantingan tenganan. Aneh aki-aki teh. Coba bacot teh nyok ieu kawasan aing. Lain gitu Jang. Kan geus kolot teh. Kudu sopan. Tahu kata sopan. Yang gitu. Naon coba coba. Iya, Jang. Abah mau matahan ka Ujang. Tong ceramah aing ceramah mah di masjid. Aki-aki teh mah aki-aki biasa ieu mah euy. Balaga ieu teh aki-aki. Ieu tong sembarangan rem euy. Aing kudu bebeja ieu ka si Komar. Budak ayeuna mah geus eueuh sopan satuna pisan kanu jadi kolot teh.